Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur di lembur barayati kota. Tepang di dina channel Api Hendi Official. Oke, haturan dulu jeung rawuh dulu jeung tepangnya kanu neme tepang gitu ta. Tong hilap sekali di like, comment, sinarang subscribe channel Api Hendi Official. Oke, dina dekat ayeuna urang sami-sami medar perkawis KIKD bahasa Sunda dina kondisi khusus gitu kan ya. Sapalih aya menyebut aya teh kondisi new normal gitu kan ya. Sapalih aya menyebut kondisi adaptasi kebiasaan baru. Nganu pasti ayeuna di Indonesia gitu kan masih keneh aya sasalat corona. Atuh mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saengalna corona teu aya di kieuna kitu nya. Nah, sekali orang sami-sami medar perkawis KIKD bahasa Sunda dina kondisi khusus gitu. Ari KI teh kompetensi inti, ari KD teh kompetensi dasar gitu kan ya. Nu baris di pedarnya eta KIKD kelas 10, kelas 11, oge kelas 12. Cuma enggak dulu yang enggak Bandungan. Enak urang medar perkawis KIKD di kelas 10 gitu tanya. Di kelas 10 KI tilu atanapi biasana urang ilaharna nyebutna teh kompetensi intinya KI tilu teh patali sareng pengetahuan gitu nya. Ari KI 4 patali sareng keterampilan. KI tilu pengetahuan di kelas 10 nya eta naon? Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang A. Ilmu pengetahuan, B. Teknologi, C. Seni, D. Budaya, dan E. Humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Tah eta minangka KI nya KI tilu di kelas 10 patali sareng pengetahuan. Nah, KI 4 nu patali sareng keterampilan menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara efektif, kreatif, kolaboratif, produktif, kritis, mandiri, komunikatif, dan solutif. Nah, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Eta minangka KI tilu sareng KI 4 di kelas 10. Nah, salajengna patali sareng KD nya lamun KI mah kompetensi inti, lamun KD mah kompetensi dasar. Tah, khusus di kelas 10 total sadayana aya genep KD nya, genep KD seupamana dina kondisi khusus. Nah, periogi kauninga wirehing panginten KD dina kondisi khusus ieu teh gawe bareng antawis MGMP Provinsi Jawa Barat anu kaleresan diluyuan sareng di ACC ku Dinas Provinsi Jawa Barat gitu nya. Jadi muncul we KD dina kondisi khusus. Sakali deui nu ngaranna kelas 10 mah KD dina kondisi khusus teh aya genep KD nya enak orang balada hiji-hiji. Nu kahiji aya KD tilu patali sareng pengetahuan, KD 4 mah patali sareng keterampilan. KD tilu pengetahuan, KD 4 keterampilan. Nah, nu kahiji KD teh
menganalisis aspek kebahasaan dan rasa bahasa teks terjemahan. Jadi kade nu kahiji teh patalina sareng terjemahan. Nu pasti hidup mungkin bahkan didedelan materi perkawis terjemahan gitu kan ya. Teknis nerjemahkan sapertos kumaha orang sami-sami diajar gitu. Lajeng kade opat nampak tadi sarang keterampilan otomatis hidup engke teh bakal aya proses narjamahkeun gitunya boh tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda tetapi sabalikna tina bahasa Sunda kana bahasa Indonesia gitunya. Mata kade teh menerjemahkan teks ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan rasa bahasa gitu kan ya. Proses nerjemahkeun sapertos kumaha hal-hal anu kudu diperhatikan dina nerjemahkeun teh naon wae. Nah nerjemahkeun teh kudu perkecap, nah kudu per kalimat, nah perpada, nah perpadalisan kayak orang sami-sami pedar gitu kan ya. Dina kade nu kahiji di kelas 10 nyata terjemahan tapi tarjamahan gitu tanya. Oke, salajengna nu kadua membandingkan bentuk, struktur dan aspek kebahasaan teks kawis Sunda klasik dan pop. Nah, aya materi perkawis kawi. Jadi kade nu kadua teh patali sareng kawih nya. Boh kawis Sunda klasik atanapi pop gitu kan ya. Teh hidup teh dipaparin struktur, dipaparin bentuk, dipaparin aspek kebahasaan dina kawih naon wae utamina bakal dipaparin materi perkawis wangenan kawih oge gitu kan ya. Judul-judul kawih gitu kan ya. Oke pencipta kawih nu sok ngalagukeun kawih gitu kan ya. Kayak orang sami-sami pedar. Anu salajengna nu namina kawih ya. Praktekna taktos pasti bakal melantunkan kawih Sunda klasik dan pop dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Jadi kita bakal ngalagu bakal ngawih itu kan hidup sadayana teh praktek teh teknisna seperti kumaha atuh teknis nama mungkin biasa hidup teh di bumi sewangan gitu kan ya ngawih tapi lagu pop Sunda atau klasiknya atau kekinian gitunya lamun budak ayeuna nama tiasa di bumi masing-masing daroe di kamera nah tiasa ku nyalira nah tiasa ku ibu rama nah tiasa ku raka nah tiasa ku rai bebas tuh penting aya produk gitu. Nah itu kedua salajengna nyaeta menganalisis isi struktur dan aspek kebahasaan teks wawancara nya aya kade perkawis wawancara gitu kan ya. Hal-hal naon kudu diperhatikan lamun orang rek ngawawancara gitu kan ya. Kumaha nyusun daftar patarosan lamun orang rek ngawawancara gitu kan ya. Eta bakal dipaluruh sasarengan gitu dina kade anu katilu. Salajengna kade opatna nyaeta patali sareng keterampilannya merancang ataupun melakukan dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. Nah, lamun kondisi normal, lamun kondisi aya sasalan corona mah urang tiasa ngawawancara gitu kan ya. Nah, panginten seniman, budayawan, di lemur hidup sewang-sewangan tiasa ku hidup diwawancara gitu kan ya. Nanging kumargi kondisina sapertos ieu panginten nyawayahna panginten teh saat nu kudu diwawancara nu aya di bumi hidup bae gitu kan ya. Tiasa ibu rama, tiasa raka peku hidup wawancara nu penting hidup tiasa ngalumangsungkeun teknis wawancara gitu kan ya. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kalancaran. Nah, salajeng masa parantosna wawancara aya menganalisis isi struktur dan aspek kebahasaan teks baban atanapi sejarah Sunda. Nah, orang sami-sami ngabaladah medar perkawis baban perkawis sejarah Sunda ke orang analisis esina gitu kan ya, strukturna, aspek kebahasaanna, unsur intrinsik nanti orang sami-sami pedar dina kompetensi dasar teks baban atanapi sejarah Sunda. Lajeng keterampilanna nu pasti hidup teh bakal menyajikan isi teks baban atanapi sejarah Sunda dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan gitu. Tanya eta ngeunaan
KD opat. Lajeng nu kalima menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nu pasti sapertos kieu barudak. Di antara hidup sadayana nu kahiji aya nu tos tiasa nulis make aksara Sunda, anu masih kene can lancar, aya oge nu bisa jadi masih kene acan wano atrapi nembe wano ngeunaan aksara Sunda gitu kan. Kayak orang sampai-sampai pedar sasarangan aksara Sunda gitu kan nya. Mudah-mudahan ku ayeuna materi perkawis aksara Sunda hidup oge tiasa lancar kita nulis aksara Sunda gitu. Nah, keterampilanna saparantosna hidup lancar nulis aksara Sunda, aya mengkreasikan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu kan. Kayak lamun urang tos lancar mah tiasa dikaligrafikeun nulis aksara Sunda teh. Hasilna tiasa dipajang di payunan kamar, dipajang di payunan bumi hidup sewang-sewangan, dipajang di mana wae oge gitu tiasa wae. Lajeng anu pamungkasnya KD di kelas 10 mah nyaeta menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan sajak gitu nya. Nah, boh nulis sajakna, boh maca sajakna gitu. Jadi nu pasti kurang sampai-sampai medar eta dina sajak. Lajeng keterampilanna hidup menampilkan sajak dengan cara membaca, mendeklamasikan, atau bisa jadi musikalisasi atau dramatisasi saja gitu. Lamun kondisinya normal, lamun new normal tapi AKB lamun dina kondisi sasalan ieu tiasa teknik nate hidup maca saja kan tapi deklamasi saja eta mah tiasa di bumi hidup sewang-sewangan. Mungkin di kamera di video hasilna nya kantun dikintunkeun karena tiasa karena classroom, tiasa karena email, tiasa karena ngagunakeun platform media pembelajaran nu sanesna gitu tah. Salajengna tah tadi kelas 10 ayeuna mah KIKD bahasa Sunda dina kondisi khusus nu aya di kelas 11 gitu tah. Sadayana aya sabaraha hiji? Nah, aya 5 di kelas 11 mah nya KI tiluna anu patalisanan pengetahuan siga kumaha pertos kieu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang A. Ilmu pengetahuan, B. Teknologi, C. Seni, D. Budaya dan E. Humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, gitu kan, problem solving. Nah, lamun KI keterampilanna menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan gitu. Nah, KI nanya. Nah, KD nah orang pedar hiji. Kahiji menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks biantara. Naon ari biantara teh nya pidato eta tanya biantara. Nah, mungkin keterampilanna praktekna hidup mendemonstrasikan biantara dengan memperhatikan kesantunan dan penggunaan kaidah bahasa. Nah, nu kahiji hidup pasti bakal dipaparin teori perkawis naon ari biantara, banyak metode biantara, jenis biantara, jeung segala pina urang pedar sasarangan. Mungkin hidup praktek pidato atau praktek biantara. Insyaallah KD biantara ieu tiasa kaangge ayeuna oge hidup lamun kayak jaga insyaallah mudah-mudahan aya jantan pejabat gitu kan ya. Pasti rakat patalina jeung nu ngaranna pidato gitu kan ya. Nu rakat patalina jeung nu ngaranna biantara itu. Nah, eta biantara. Nu kadua aya menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan sisindiran gitu kan ya. Jelas sisindiran. Nah,
make dina sisindiran teh teori naon ari sisindiran, naon ari paparikan, naon ari rarakita, naon ari wawangsalan gitu kan. Urang sami-sami pedar. Nah, mungkin keterampilanna menyusun dan menampilkan sisindiran boh secara lisan, boh secara tulisan sesuai dengan konteks dan fungsi sosialnya. Jadi hidup ngadambal sisindiran bisa jadi original, boh original gitu kan ya, boh nu can kungsi aya di alam dunia. Jadi dituntut kamu kreatif ngadambal sisindiran pula, nyen sisindiran searching di internet gitu. Salajengna nu katilu aya menganalisis isi, pola penyajian dan aspek kebahasaan teks berita atau wartanya dari media massa, cetak atau elektronik. Ya, materi salajengna kade salajengna teh panalisir warta tapi berita gitu kan ya. Kayak praktekna menyusun teks warta atau berita berdasarkan pengamatan, hasil wawancara sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, biasa urang teh praktek janten tukang baca warta tapi news anchor gitu kan ya. Kumaha prona hal-hal nu kudu diperhatikan lamun urang baca warta. Ke urang pedar sasarengan gitu. Salajengna aya menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan nopal gitu kan ya. Aya nu nyebut nopal, aya nu nyebut nopel, mangga nya. Bari nu mana wae oge teh teuing. Mung ari bapak menyebutna nopal gitu. Oke. Hidup bakal dipaparin contoh nopal gitu kan. Hidup kedah maca nopal sabab aya nu disebut menganalisis isi. Urang rek bisa nganalisis destinasi kumaha lamun urang can kungsi maca nopalna. Jadi wajib maca nopalna, literasinya. Nah, ke struktur nopal seperti kumaha ya patali jeung unsur intrinsik nopal siga kumaha. Lajeng aspek kebahasaannya aya bahasa-bahasa nu bisa jadi di nopal eta teh kahati atanapi teu kahati ku hidup sadayana gitu kan. Nah, lajeng keterampilanna nya menyajikan hasil analisis nopal melalui berbagai media seperti bagan, cerita bergambar, animasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan gitu. Jadi artinya saparatosna hidup maca nopal salajengna hidup biasa dina hasil bacaan eta teh didamel resensi gitu banyak didamel diceritakan di mati bahasa sorangan tapi ditulis. Oke lamun hidup boga kapariglan dina nulis atau napi kapariglan dina nyeun animasi dina seni rupa atau napi seni lukis hasil urang maca nopal teh tiasa digambarkeun gitu kan. Salajengna aya menganalisis isi, struktur serta aspek kebahasaan cerita wawacan gitu kan. Naon ari wawacan secara etimologi, naon ari wawacan secara sastra jorok pedar sasarana. Tangga praktekna aya proses transformasi cerita wawacan ke dalam prosa atau mengkreasikan ke dalam bentuk pertunjukan seperti beluk, jeblungan, jeung dramatisasi gitu. Nah, jadi tina wawacan teh bisa dijadikan jeblungan, bisa dijadikan beluk. Contohnya seperti kumaha? Oke, insyaallah aya contoh. Nah, pamungkas ayeuna urang medar perkawis KIKD bahasa Sunda dina kondisi khusus di kelas 12. Nah, contohnya seperti kumaha? Seperti kieu ya. KI nama hampir rek sarua sih sebenarnya antara kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Contohnya KI nu patali jeung pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahu tentang A. Ilmu pengetahuan, B. Teknologi, C. Seni, D. Budaya dan E. Humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Hampir sami sih salah pertama. Enak kayak opatna patalisan keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara A. Efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif.
dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Hampir sarua sih saluras namanya. Ya, salajengna namanya KI ayeuna KD. Nah, di kelas 12 mah luyu sareng edaran aya 3 KD. Sigana nah buat kudu 3 KD nu ngaranna kelas 12 bakal keselan ku sababaraha agendanya di antawisna AKM mah gitu kan nya. Aya US mah salian ti agenda eta manehna kudu nyiapkeun oge kanggo eta ngiringan program-program ka perguruan tinggi negeri. Kelas sabeusna SNPTN, SBMPTN sareng program-program nu sanesna kitu. Mudah-mudahan sabada hidup kalau di SMA tiasa teraskeun ka perguruan tinggi negeri anu luyu jeung kahoyongna. Oke, aya 3 KD nya nu kahiji menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda. Nah, kadena teh karangan pedaran tradisi Sunda, karangan bahasan gitu kan ya. Karangan anu eusina teh medar dengan tradisi-tradisi nu aya di tatar Sunda gitu nya. Aya nu nganalisis eusi jelasnya analisis namun aya analisis berarti urang hartina kudu maca karanganana gitu. Oke, strukturna sapertos kumaha, aspek kebahasaana sapertos kumaha urang pada sasarangan. Nah, keterampilanna menjanjikan bahasan tradisi setempat. Artinya setempat berarti sewangan melalui berbagai media seperti mading, pameran fotografi, film dokumenter dengan memperhatikan kaidah bahasa Sunda. Gitu tah. Naon wae nu aya di lemur hidup tradisina gitu kan ya. Mungkin ku hidup cobaan ditulis gitu kan ya, dijadi hiji tulisan gitu. Salajengna nu kadua aya nu disebut menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan cerita wayang. Jadi kadena pangalijeun wayang golek gitu. Jadi hartina hidup fungsi geus kudu lalanja wayang golek. Nah, kalem santai ya, wayang golek, contoh wayang golek aya dina materi wayang golek. Contoh pagelaran wayang golek nah aya dina channel Api Hendy Official komplit. Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan cerita wayang. Nah, keterampilan mengkreasikan petikan cerita wayang secara lisan atau tulisan ke dalam bentuk lain. Jadi ditransformasikannya, dikreasikan seperti drama, cerpen, dan puisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, pembukas KD di kelas 12 mah aya menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan cerita pantun. Pantun dina bahasa Sunda jeung pantun dina bahasa Indonesia beda pisan. Kumaha emprona ke urang barada sasarangan gitu nya. Nah, lajeng keterampilan mengkreasikan cerita pantun secara lisan atau tulisan ke dalam bentuk lain seperti drama, cerpen, puisinya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, rupina eta KIKD nu aya dina pelajaran bahasa Sunda di kelas 10, 11, lajeng 12 dina kondisi anu khusus. Mudah-mudahan sasieun sabeujeurna aya manfaatna kanggo urang sadaya, utamina kanggo urang kami para siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 anu masih kene bingung naon wae si KD nu aya di bahasa Sunda dina kondisi ieu teh. Ieu pisan jawabanna. Sakali deui like, comment, dan subscribe channel Api Hendy Official. Cagah tutup lawang sifat takabilah itu bekolidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.